porosotkeun calana ujang. Ini hayang nempo cenah. Jadi bere teh pucuk. Nya urang embungnya. Kamaranakeun harga diri urang. Ah, 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 Tah, kieu praktik di lapangan mah. Dan eta si emot dipikeun ka dipraktikeun jadi perusahaan maling bebek. Parah ini mah. Welcome. Selamat datang di PT PMBI. PT Maling Bebek Indonesia. Setengah lencang kanan. Gerak. Mot, ieu teh rek salat istisqa. Cicing heula. Pan marana teh hayang bisnis jeung urang. Training sudah beres. Saatnya kita mulai ke lapangan. Tuh kamu semuanya pakai dulu sarungnya tuh di kepala. Oke, kalau sudah beres, Wildan, Kawetan, Mangkos, ke Kidul, Bang Peri, ke Kulon, lebih Kulon deui, ke Kulon deui. Siap? Siap. Ingat tutorial yang kemarin? Ini perlu digarisbawahi. Ingat, dunungan tidak akan ikut campur. Apabila banget kalian bengep. Ingat, sekarang cari dulu lokasi. Nanti malam jam 12 baru kita eksekusi. Besok kita kumpul lagi di sini. Bisa dimengerti semuanya? Siap, mengerti. Semuanya balik kanan. Jalan. Amarana barudak weak ke candaratang. Curiga banget ya. Nya, kamarana barudak teh. Siga nu teu niat bisnis teh. Geus beurang kieu can daratang. Tah, geuning araya. Di mana wae mana Per? Hampura euy. Iya tas nulungan lata tangga. Tadi aya nini. Cangkengna potong. Jadi rada dipecat lah ku urang teh sakedeung. Oh nya tuh, alus hari kitu mah menolong sesama. Mangkos. Duh, hampura euy. Urang kacapean nyeri awak.
Oke, teu naon. Dan, kamu berdiri, Dan. Oke, untuk semuanya. Untuk kedepannya, kalian harus disiplin dan tepat waktu. Kalau tidak, saya tidak akan segan-segan untuk memecat kalian. Dan, gimana kerja kamu? Beres? Kasarean pugu puting teh. Geus nyirian tempat padahal mah. Ngan pamajikan kalah mais, lauk, emas, babon. Jadi we urang teh kasarean. Aduh! Kumaha Mang Kos? Aman? Duh, ampura buat kurang salah sasaran. Ari gerakan mah urang geus bener. Cuman salah sasaran, ari sugan urang teh bebek. Ari pas ditewak teh beruang kalau malik mudag. Lompat we urang teh. Entah kaina ieu aduh nyeri awak. Aduh! Geus teu bener wae deui ieu. Mana Per? Mana Per? Sarua urang ge mot. Ai gerakanna mah geus bener urang ge. Ngan pas urang newak bebek, sugan teh bebek. Ari pe teh tai munding. Ya karabak atuh, handut keneh deui. Aduh, teu baraleg kieu carana mah. Bangkrut perusahaan kieu carana mah. Ke lamot. Perasaan tadi maneh nyeranya wae ka arurang. Ari maneh mah angkat teu mot. Heeh, mangkat teu maneh. Mangkat teu maneh. Nya mah angkat urang mah. Kan urang bosna. Ning teu mau bebek. Jadi kieu cerita nama ya. Jam 1 urang datang ke lapangan. Biasa tas apel ningan. Tempatna geus menang nyirian. Geus kitu urang mulai gerakan tah. Bagian kurang dicekal, ari sugan teh bebek. Ari yang teh nini. Cangkeng nini kan leutiknya. Jigana kapareoskeun ku urang. Geus kitu, si nini teh ngalieu ka urang. Terus ngomong, porosotkeun calana Ujang. Ini hayang nempo cenah. Tadi bere teh pucuk. Nya urang umbungnya. Dikamaranakeun harga diri urang. Guys, ieu budak anu anyar cager teh ieu jadi rada rengeng guys. Coba terus diberesan contohan teu karapi. Galak guys ieu teh ya, udang gering. Mangkos kerja cabok tadi. Yol. Wah, ini edit teman-teman. Ini yang bakar kambing guys. Abangnya duduk kan dia ngabarin berapa Rohnya? Kalau begitu, semuanya balik kanan. Siap, gerak. siap gerak itu mah.
Tuhnya kemarahan aja badak teh. Siga nutin berikan nih bos. Gitu tad perlu menonton sakedeung tad na Facebook tad. Oke teman-teman, ini adalah penonton baru Indonesia. Halo. Tad sini kita sini tad. Ah. Halo. Beri ngomong ke. Olahraga teh baru. Kalau tidak, saya tidak akan segan-segan untuk memecat kalian. Dan gua mana gawe? Lancar. Pura kasarean orang penting teh. Padahal geus nyirian tempat da urang teh. Kan pamajikan kala ieu Mas Babon indungna. Jadi we kasarean urang teh. Saya nyebutkeun ke lauk emas babon indungna. Gerakan mah orang geus bener. Kan sugan urang teh bebek adi pas ditewak teh. Beruang. Nyatu kalah malik daga orang-orang kalah lumpat. Lah kana nyeri awak yo. Dari gerakan orang geus bener. Cuman naon ieu Bener gitu kan? Anu pasti cepet. Aing kakara arek ngobrol inget mikrofon anjing. Cek aing teh. Aduh si anjing. Ulah dihapus teh ambau tuh eta jeung komedi apa deui. Geus kitu urang teh mulai we gerakan. Pas bagian dicekal ari heg teh nini. Bukan teh Bebek arek dari ini. ikan ka bawa suara tad. Nya urang ngembung